kabudak manitah ngaji indung nama nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pangajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ejeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya mah nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh ti heul eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak mah kos kacang Pak ai kacang kumaha tutur